Di mana jas hujan? Oh, hayang jajan. Hayang jajan naon atuh? Teu hayang jajan, di mana jas hujan? Rek balik orang babasuhan. Oh, hayang manisan. Hujan kieu ribut nanyakeun manisan. Hayang manisan naon atuh? Make jeung ribut hayang jajan manisan. Ilah. Abah, teu hayang jajan manisan. Di mana jas hujan? Arek balik orang babasuhan. Bisi kaburu burit. Hayang manisan beurit. Ayo maneh. Ilah Muhammadur Aya sok Rasulullah. aya wae make jeung hayang manisan beurit. Yang naon manisan beurit maneh eta? Astagfirullah. Abah, teu hayang jajan manisan beurit. Di mana jas hujan? Hoream babaseuhan bisi kaburu burit pan urang teh arek mulu molah bisi kaburu lapar. Oh, jang ubar. Rek kumaha atuh ayeuna da mal aya nu dagang manisan beurit mah tuh. Abah, teu hayang jajan manisan beurit. Di mana jas hujan? Arek balik hoream babaseuhan. Oh, da mal aya manisan mah, manisan beurit mah mal aya. Mending nyiar ayeuna mah. Urang teh nanyakeun jas hujan arek balik bisi kaburu burit. Pan urang teh arek mulu molah bisi kaburu lapar. Masih jang ubar oge dah hese mal aya nu nyen manisan beurit mah mun pesen bisa kieu we ayeuna mah. Ngala we beurit mah jang ubar naon atuh cenah ieu teh? Jang ubar naon maneh teh? Asal ribut. Ilah abah, yeuh dah lain hayang manisan beurit. Di mana nu aya manisan beurit? Urang teh nanyakeun jas hujan. Arek balik bisa kaburu burit, kaman arek muru molah, kos nu heueuh we daek puasa. Oh, jang ubar kolera nya. Oh, urang neangan we ai kitu mah atuh euy. Da juga nama aya aing mah. Astagfirullahaladzim. Mal aya manisan beurit mah kecuali pesen urang neangan we, neangan ayeuna mah urang neangan manisan beurit mah. Tah bawa ieu paneungeul ieu tah paneungeul kan urang ngepung di ditu asa aya geranam. Nya bawa heui ieu paneungeul. Yeuh abah, lin kalah neneangan beurit. Urang teh nanyakeun jas hujan arek balik, hoream babaseuhan lin kalah nanyakeun nu kieu. Nya sok bawa eta di dieu engke diteungeul nama engke geus aya beuritna cekel heula we sok geuriam bawa. Ilah Gusti. Yeuh abah, lain nanyakeun nu kieu lain. Urang teh di mana jas hujan geuwat di mana jas hujan? Aya di nu kieu mah masih Hoream diketrokan. babaseuhan. Mal aya masih diketrokan ge di nu Bisi kieu. kaburu burit. Mal aya di nu kieu mah masih diketrokan ge. Ilah Kan Gusti. ditutu geuranan, nam ka ditutu. Lah ilah. Kita bawa ieuna ye. Ya, nya arek ka mana ka ditu ka ditu? Ngalaburit di ilaha ditu illallah bawa Gusti. ieuna panakolna. Yeuh, arek lain neangan beurit urang teh nanyakeun jas hujan. Arek balik hoream babaseuhan. Masih hayang manisan beurit oge da mal aya nu ngajual ngala we nam ngala bawa ieu panakolna ku abah diiringkeun ke di ditu. Aing mah aya keukeuh Mal aya di dieu ieu, mah masih ieu. diketrok-ketrok di dacan. Di ditu tuh di nu pararoek nam bawa ieuna nam bawa. Aing teh pugu arek nanyakeun jas hujan urang teh tuh hoream babaseuhan. Geus kaburu burit ek muru molah. Nya nam bawa ieuna ye. Kos nu heueuh we daek puasa. Jang ubar kolera enak kok eta di etana. Aing kalah lieur, abang jeung saliwang dibawa bener. Aduh, gimana si Amu mangi beja? Nah, cenah ubar kolera teh ku manisan beurit aing asa tapi teu percaya tapi ada laksanakeun we sugan. Tapi ngarek ngalah di nu kieu atuh da mal aya di nu kieu mah manehanna kang ayo ngagedoran ieu da mal aya di nu kieu mah cek urang mah.